Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dina acara Gentra Pasundan channel. Ulah lali like, subscribe, komen. Palawargi sadayana kalau pesan dina saat ieu dina danget ieu tangtos palawargi sadayana uninga disagigireun abdi disagedengan abdi aya Kang Deni. Kang Deni wilujeng wayah kieu. Wayah kieu Bah. Sumohon Kang Deni aya rencana Kang Deni simkuring teh nyakita lah. Sumohon bade ngadamel channel nyata namina Gentra Pasundan channel tangtosna itu peryogi dorongan oge ti sadayana pihaknya sumohon tah diantawisna aya acara-acara naon wae Kang Deni siap anu bade direncanakeun teh ya mohon pangitan anu ngawitan mah banyak mohon ku ayana channel Gentra Pasundan itu pangitan ya banyak mohon kanggo ngalandongan kasono ya para pamirsa nu tos laminya banyak kapur abah ayon teh di Gentra Pasundan tos lami gitu di radio teh panginten ayeuna pamirsa teh asa leungiteun panginten banyak tos bertahun-tahun cenah ka mana ye Gentra Pasundan ka mana abah ayon mudah-mudahan ku ayana channel Gentra Pasundan ieu teh biasa ngalandongan kasono eta abahnya biasa janten abah nyon mendakan deui para pamirsa mohon anu tos lami sono ka abah yon teh abah pangitan aya rada benten-benten apa kita sareng Gentra Pasundan lokos di radio bentennya banyak benten di radio mah jalurna kitu ieu mah jalurna kieu mohon saras aya benten dan tabisna kumaha teh mohon pangitan aya sabaraha rupi naon atuh disebutna segmen pangitannya banyak segmen mohon aya sabaraha segmen pangitan anu di hari penting tiasa ngahibur para fans abah nu selalu setia selalu sama da abah mah di sosial media mah selalu eksis selalu nama gitu nah kalau sana ini dilengkapi tahku channel Gentra Pasundan ieu pangitan selalu nama aya di banyak aya segmen ngadu bako pangitan tah istilah nanti ngadu bako teh saururang Sunda mah ngobrol gitu nya ari kapur mah kan bari ngararokot teh bari udud bari ngadu bako bari ngobrol segala rupi permasalahan teh apa yang banyak jadi urang mah jilan ulah milajan masalah bah mending milajan solusina gitu tah kita abah teh kudu ngobrol ngobrol masalah naon lagi segala rupi anu nuju up to date lah gitu naon tah anu ieu poin ieu teh mah istilahna mah berdoakannya mah viral cenah tah naon nuju viral tah wah abah teh pang dibahas tah sareng tokoh-tokoh panginten anu biasa diulang biasa sumping ka studio Gentra Pasundan tah ka abah laras ya ngobrol tah panginten ngadu bako terus aya segmen ieu naon teh segmen nu kadua naon nya carpon rupi nama carita pondok kan abah eon pangitan dirinya ngaguar deui tah carita-carita Sunda terutama anu naonnya istilahna mah tiasa wae dongeng-dongeng anu legendaris teh tiasa legendaris nepi ka serieun naon lah segala rupi lah segala rupi nu penting mah aya manfaatna mohon aya manfaatna gitu ngahibur oge lah para pamirsa gitu deh lajeng aya carita aheng rupi nama bah carita aheng janten eta mah rada-rada ieu panginten carita anu rada benten tinu biasa apa intinya aheng teh nah memang aya aheng teh aneh intinya banyak aheng teh rame aheng teh rame sanes aneh cerita anu ku rame aheng gua meni aheng heboh gitunya apa intinya viral lah cukup mohon gitu eta terus pangitan aya deui istilahna nyaba lembur bahnya tah nyaba lembur tah janten kita abah nyeon jalan-jalan mah kapi lemburan asik kapi lemburan anu masih pangitan masih suasana masih pedesaan asri gitu banyak benten lah sareng suasana di kota ayeuna gitu hirup pikukna nu
dengan berbagai kejenuhan berkarir mah nu naon gitu insya Allah pami abah jalan-jalan ka lembur biasa ngahibur deui istilahna mah healing cenah bah nama healing jalan-jalan sambil healing ninggal pedesaan bade ka curug-curug eta naon panggilannya abahnya eta nama itu penting emang terhibur lah fans abah Eon teh. Terus aya deui segmen Katumbiri bah, pami Katumbiri. Katumbiri teh anu rek hujan nya muncul Katumbiri warna-warni pangitan tina ieu rupina tina warna-warni eta pangitan aya segmen khusus anu janten sagala rupi aya rupina mah bah. Amun cek bahasa Indonesia nama pelangi mohon Katumbiri teh leres pelangi Katumbiri teh janten berbagai warna segala rupi ayalah di dinya pangitan dibahas di segmen eta mah. Iya dibahas ku Abah Eon teh pangitan. Pelangi tanya pelangi. Jadi namina teh Katumbiri bahasa Sunda nama. Terus aya deui bah tepas wangkong. Tepas wangkong teh tepas teh tempat halaman gitu halaman di hareupeun imah ditepas mohon janten ngawangkongna ditepas pangitannya urang teh di teras bumi saha pangitan tokoh-tokoh istilahna mungkin ku abah di sumpingan bari silaturahmi gitu pangitannya anu aya tepasan atau aya tepas kayak kang ngawangkong namanya ngawangkong di dapur jadi dapur ngawangkong dapur wangkong janten aja tarupina mah kitu bah tapi urang oge teh tiasa aya naon istilahnya pembahasan sama aya masukan pangitan banyak di para pamiarsa teh bade hoyong segmen teh hoyong aya segmen naon ya anu kinten-kintena urang guar gitu bah gitu jenengan janten tiasa lah masih menerima masukan-masukan banyak itu nama kantun ketik saja di kolom komentar hoyong segmen naon wae berada di luar ku Abah Eon jadi judul selanjutnya terserah Anda gitu pokoknya mah ketik di kolom komentar gitu kita mah menyajikan teh untuk selera Anda bukan selera kita laras. Menghibur gitu rupina mah palawargi sadayana sumuhun nembe dibenyer beaskeun rencana rencana kapayun orang bade hadir di Makalangan di Jomantara tangtosna di media dunia maya mohon dina pidangan Gentra Pasundan channel gitu. Abah Eon, Kang Deni, Kang Dudi ngaturkeun wilujeng lo leres itu kenapa tuh hilap santai suasana santai banget tenang pak santai santai